Cara memasak oseng. Oke, oseng apa ini? Oseng kujit. Tutorial memasak ala kadarnya. Masukkan terinya biar sedikit kering. Biar sedikit kering. Kocak-kacek. Ya, bagian pengapian. Geber. Pakai tenaga boda. Iya. Udah mah leuleus wae pembawaan teh. Kayaknya boda itu kurang duit. Kurang duit. Kurang segala. Terus langsung we teh naon heula? Langsung terus. Ieu lah terong heula nya terong naon ieu teh? Eta heula teuy. Buang ora bae lah. Ini ada apa nih? Cenggagah-gagah. Anu deuk mamah naga si Mbak ieu. Si Mbak mah mau jauh siga ti dulurna Samson. Ieu teh dihijikeun teh. Milikeun bersih. Jeung cabe jeung puteuy. Edan. Tinggal diputeuina ke barolotot ke tiga mata si Samson. Nani? Itu eueuh si Samson. Ke barolotot ke tiga mata si Samson tuh. Itu eueuh si Samson apa? Tuh eueuh si Aya si Mbak. Baiklah dibajakeun ku si Mbak jamu eta mah lah. Si Mbak mah mau nyerioskeun tuluy ke bagi sami. Tuh. Tuh si Mbak mah komo Cakep. di mimitian kitu mah si Mbak mah. Kota balun celik kieu. Buria bencelik. Sok mana kalau orang tempat bumbunya juga. Langsung. Kang Asep lagi juga toh. Kang Asep. Bumbu langsung gering tah. Gering. Pakai bawang putih bubuk dari desaku, desaku, tanya bukan jadi endor ya desaku. Garam ini garam Himalaya. Nah aja itu ngala di Himalaya menjadi 7 putih. Oh gulanya. Bikin gula teh. Ya, kada bikin. Dia pesin ya. Para rodohan tuh ngadaran pesin. Nah, babetkeun. Sayang pesin mah. Panas euy. Tapi kudu sayang kan. Sayang. Gerbang. Des. Nah lah ya. Deui teh. Des.